Aing itu hurung-hurung dah. Dia kesarean dah tuh kena sarean ka cida-cida teuing. Jadi ieu kehujanan. Poho sugan teh ieu teh diduruk kemari anggeus. Nih si Haji mah teu ngamak deh kemah euy. Cing tong ka dieu we si Haji deh kah. Aduh, jagung euy. Ini asalila aing bari alus hargana. Aduh, euy, itu di pare nah lo baluku cigana teh. Aduh, rameteun euy. Geus bala bari loba kayamang, jukut. Isuk mah kudu diramet teh euy. Kaki dulu kaler heula nempo sikalan ngaduruk. Geus encan. Hurung atuh seteh. Lan, nah sia can Ji diduruk wae eta. dek ngadurukan itu tuh. Nah, disangka mah aing mah geus angeus deui sia ieu ngadurukan. Urang teh kasarean beuh teh Ji. Malu mah teu da sasisau mari Haji. Kening eta. Jadi we teu kaduruk da baseuh. Da eta kana molorna atuh sia kos bangke. Suganana hurung atuh. Baseuh tingali geus kahujanan gulak-gilek ge. Allah diskorek atuh sia ning eta. Aing mah euy. Duh kumaha bari baseuh kieu dulekeunana oge. Tuh deulekeun itu di kaler. Bari tingali loba keneh durukeun kumaha? Jempe atuh tempo ada hurung teh jadi tulus dah Haji ngomong wae. Jempe lama itu nih teluruh. Yo hebat coek jempe. Da aing teu ngomong make head atuh da. Jempe. Sia mah tingali awi itu kalah digunuk-gunuk kitu lain di dolek mah tuh da. Mana awi? Itu daunna itu. Daun awi maksudnya. Daunna. Kusaha dikarinyakeun aing teh rumasa. Kalan poho ku aing kamari. Cager, kadang makan ka dewek aing teh nyaho itu. Nitah ka urang. Batal tak puasana geus dahar. Batal. Sok sing ngaringeus kieu rek dikumahakeun. Bari baseuh kieu kalan. Gunukeun we atuh di ditu tuh di hadapuran awi geus daring duruk atau bawa ka itu ka kamar ku Haji jeung kasur. Naon sia ngahina pisan beuh. Jeung dibuka kamar. Haji da bacoek wae jadi teu hurung deuk hurung ge parem deui. Ngos kehead. Naon sia jeung budak baledog gitu. Kesudi teuy. Datang jeung riweuh. Riweuh. Aing tahu kebosan gara-gara sia kieu. Ieu RW ku aing titah ngadulek. Tinggal liar ayeuna didulek kerita dihalodoh henteu. Itu udah kasarean, da malu mah tuh sasisau mah tuh. Ji si kayak malasan. Tadi ge katingali ku dewek kerenang cai. Can mau ku di itu ji aing nguseup. Tuh, iya, babal dengekeun cek si RW. Da bener lin molor we pagawean teh. Itu bebengok si RW teh yang jempe nya. Belum mah balik mah kudu balik. Nah, can didulek keneh wae ji. Acan karena dibuka. Mulai kieu beuteung Ji. Ampunannya rek balik teh kuat saya modal. Aduh. Tuh, RW tingalikeun. Kitu ada eta mah datang sia kabur neng eta. Ji jiga namurenan. Aya kasieun mah euy. Jiga masieun dicarekan beunang. Berarti bener RW euy. Eta kelumpat kitu ge nguseup. Pasti da mun molor moal. Sieun jo dicarekan. Da kitu habene nguseup. Akutan ku Haji atuh kadinya tah, pilih kadinya atuh. Atuh da RW euy. Jeung dibubak bubur kadinya mah. Mana engke rempag siling dikaitukeun rarujit. Bener. Naon? Bukan domba yen. Goblok domba mana kitu? Mau loba. Bebel. Ngahina diparabun ka domba. Di pada ngubah. Mau ngarit seminggu we mah. Atuh ku Haji we atuh. Sengeng akhir jeung diurap ji. Bener anjir. Coba duduk mah teu rak ji euy. Ji, naon?
komo itu tuh deh. Awi, terkait Awi. Bukan mah gara kana tekoro teh. Bukan mah. Naon sia kalah leuwih ngahin. Mantap, mantap, mantap. Iya, sok sia ku aing RW. Loba ngalonyeng mah. Datang tah tongkat karuhun ku aing mah. Iya lamun loba ngalonyeng, ieu cenah lumpat ku aing cenah ngudaga sia. Deulekeun ku aing mangke mah. Geus ya. Burit mantap gaena mah.